Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih telah nonton video kakak. Pada video kali ini kita akan membahas pembahasan bahasa Sunda kelas 3 halaman 31. Buku yang digunakannya adalah buku Midadami. Pada halaman 31, sangkan leuwih paham karena kecap-kecap di luhur pek eusikeun kana kalimah-kalimah di handap. Nomor 1. Sapepeting hujan titik-titik jeung dordar gelap. Jawabannya adalah sapepeting hujan ngecrek jeung dordar gelap. Nomor 2. Usum titik-titik patani tara kakurangan cai. Jawabannya adalah usum ngiji patani tara kakurangan cai. Yang ketiga, usum titik-titik loba walungan anu saat. Jawabannya usum halodo loba walungan anu saat. Di nomor 4, ayeuna mah titik-titik di Ciparai geus robah. Jawabannya ayeuna mah iklim di Ciparai geus robah. Selanjutnya di nomor 5, di Cemenyan oge lila-lila mah bakal titik-titik padumukna. Jawabannya adalah di Cemenyan oge lila-lila mah bakal gegek padumukna. Nomor 6, muga-muga rezeki anu katarima ku urang sing titik-titik. Jawabannya muga-muga rezeki anu katarima ku urang sing berkah. Nomor 7, hasil panen usum ti ayeuna mah titik-titik. Jawabannya hasil panen usum ayeuna mah mucekil. Nomor 8, eueuh jelema anu hayang meunang titik-titik. Jawabannya eueuh jelema anu hayang meunang musibat. Sembilan, balong mangkurdi titik-titik lantaran kacaahan. Jawabannya balong mangkurdi bedah lantaran kacaahan. Caah titik-titik teh lantaran kamalirna loba runtah. Jawabannya caah cileuncang teh lantaran kamalirna loba runtah. Demikian pembahasan untuk pembahasan bahasa Sunda halaman 31. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.